Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng tepang deui sugri wargi di mana bae linggihna Kang Ajun ngalangkungan channel Galura Carita. Dengan ieu Kang Ajun saja medar ngeunaan carita anu jejerna pertempuran di Manengteung atanapi sebat perang campuh di Manengteung. Ieu dumasar catatan sejarah anu diseratku ahli sejarah Udalan Kabupaten Kuningan nyaeta Bapak Profesor Dr. Haji Edi S.E. Kajati. Jenna salah sawios sejarawan Udalan Kabupaten Kuningan anu nyusun seratan-seratanana nyaeta khususna anu aya patalina sareng ieu pertempuran atanapi ada sebat perang campuh di Manengteung. Diserat ku anjeunna waktos jumenengna eta dina buku Perjuangan Rakyat Kuningan Masa Revolusi Kemerdekaan. Mangga bilih nyang kolong ting kana waktos amit pun kuring sejak medar ngeunaan carita anu ngandung latar tukang sajarah dumasar catatan sejarah Bapak Profesor Dr. Haji Edi S.E. Kajati diserat tadi sebatkeun dina buku Sajarah Perjuangan Rakyat Kuningan Masa Revolusi Kemerdekaan. Anu ieu dina halaman atanapi dina kaca 308 dina ngalampirkeun seratan anu judulna Hizbullah Cirebon 1844-1848. Eta tadi ngait kana pasualan anu kalakonan atanapi karandapan eta ku ayana perang campuh di Manengteung. Mangga urang pedar nyaeta sugriwargi perang campuh antara Hizbullah, pasukan Hizbullah jeung serdadu Walanda geus teu kaitung deui reana. Malah kungsi meh unggal poe perang teh. Kungsi deui perang 3 poe sakali. Sakali mangsa anggota pasukan Hizbullah anu sahid aya 18 urang. Dina waktu sejen sahite nepi ka 37 urang. Aya oge kalana markas atanapi disebatkeun tadi pasukan Hizbullah narajang ti heula ka tempat pertahanan atawa markas Walanda. Di antarana di Sindang Laut, Arjawinangun, Jatibarang, Karang Ampel, Indramayu, Cirebon Kaler, aya kalana oge serdadu Walanda narajang ti heula ka pasukan Hizbullah sapertosna di Manengteung. Kalimati segeran Indramayu atuh perang nu kawilang rongkah di antarana di Kalimati, Ujung Semi, Segeran, Indramayu, Astana Japura, Sindang Laut, jeung Manengteung. Perang campuh di Manengteung upamana dimimitian ku serangan serdadu Walanda heula. Urang nyabit deui di Manengteung, eta Manengteung teh kalebet di Tapel Wates Cirebon Kuningan, sisi Walungan Cisanggarung, tur kaliwatan ku Jalan Gede Ciledug Kuningan. Anu nanjak pisan. Pasukan Hizbullah jeung TNI ngayonan eta panarajang. Nya derbay perang rongkah. Korbana kawilang rea boh korban anu sahid, boh korban anu tatu parna. Boh ti pihak urang, boh ti pihak musuh. Aya sababaraha urang anggota pasukan Hizbullah anu tiwas jeung opatan anu tatu parna. Nyaeta Jaini Dahlan, Soleh, Anas,
jeung Rahmat Hamim. Di pasukan TNI aya saurang anu tatuparna nyaeta Mawardi. Aya sakompi pasukan Hizbullah nu kungsi milu ngajaga keamanan di lelewek Linggarjati Kuningan. Tempat badami utusan Indonesia anu dipimpin ku Perdana Menteri Sultan Syahrir jeung utusan Walanda nu dipimpin ku Profesor Vermerhon eta dina perjanjian Linggarjati November 1846. Pikeun ngarengsekeun pacengkadanana ku kawijakan pemerintah Republik Indonesia, laskar-laskar perjuangan kaasup Hizbullah diintegrasikeun ka Tentara Nasional Indonesia TNI. Nya aya 2 batalion Hizbullah Cirebon anu ngagabung ka resimen Tentara Perjuangan atanapi disebut RTP. Anu saterusna sebagian jadi tentara ngagabung ke pasukan TNI pimpinan Mahmud Pasha, sebagian deui baralik ke masyarakat sipil dina tahun 1848. Ti harita Hizbullah Cirebon taya di kieuna deui. Sakitu heula rupina ngeunaan pertempuran atanapi pasukan tadi sebatkeun ku Kang Ajun nyaeta ayana pertempuran anu di daerah Madengteung eta kalebet nyaeta perang campuh kitu nya di Madengteung. Atuh tangtos dina ieu carita henteu leupas kitu nya dina sareng kajadian ngeunaan peristiwa dina kaping 10 September 1843 nyaeta aya saurang aya 10 urang ulama anu ngusulkeun ka komando tertinggi pemerintah militer Jepang sangkan aya hiji korp nyaeta sukarelawan muslim. Entah tahun hareupna dina Desember 1844 eta usulan disatujuan nyaeta ti harita ngadeg pasukan Hizbullah anu anggotana ti kalangan pamuda santri di desa-desa. Ngeunaan reng-rengan saha anu ngadegna Hizbullah eta teh insyaallah kapayuna painten nya kasabit lagi Kang Ajun dina ieu ngawatesanan saukur nyutat sabagian leutik tina ieu carita anu dipedar atanapi diserat ku Pak Edi almarhum. Bobo sapanon caran sapakan ada cukup lembur jembar hampura dilujeng kantun permios. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.